Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama mengadai? Alhamdulillah. Kang Ayang memang Ayang? Alhamdulillah. Kang Ayang memang? Alhamdulillah. Alhamdulillah para sadayana anu kusimkuring di pihormat anu parantos maranco dina ieu acara ngaronda ngabuat obrolan budaya Sunda anu mana dina kalasan dina wengi ieu teh wengi Kemis. Nah, wengi Kemis tepang desa Kaping sabar yang terakhir 7. Kaping 7 Oktober. Wah, sabadana kamari pengen tepang sareng urangnya di malam salasanya gitu eta. Nah, kalasan perintah pergi sadayana ieu urang sasarangan dina wengi ayeuna dina acara ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda. Sesar pikir tanya. Tadi biasanya. Tapal kisah dayana pangitan kalasan dina wengi ayeuna simkuring bade ngarencangan palawan kisah dayana parantos ngacumantara wah dina Facebook na Kang Hen matak teuking heula pal kisah dayana upami nuju naronton dina Facebook na Kang Hen eta teh dibagikeun. Bagikeun da seueur ieu. Bagikeun wah seueur keneh Kang Hen. Aya 2 teronton deui. Matak dina wengi ayeuna panjang kisah dayana mangga dibagikeun kanggo naon? Ieu teh urang teh ngabagikeun Facebook-na Kang Hen dina acara ngaranna kumargi hiji penting urang tiasa berbagi perkawis sanis kantan naon budaya Sunda pada khususna mangga kitu eta. Berbagi pengetahuan, diajar sasarangan Kang Eng kitu eta. Oge panginten Etang-etang daras ka apa? tah etang-etang daras. Kapan kapungkur mah nya Kang Ayang menuju SD abdi. Ya pelajaran bahasa Sunda teh emot kene simkuring oge. Naon cenah anu disebutkeun cenah tempat anu di jero. Oh. Naon cenah teh? Jero. Nyolok kodor Kang. Naon cenah ngagodor? Orai. Orai. Da mata kapungkur gitu. Janten aya eta pelajaran eta. Terakhir dan aya deui pelajaran dina bahasa Sunda kapungkur teh. Naon cenah disebutna anak ucing gitu. Bilatung kamata eta bahasa Sunda. Aya kandang Japati naon? Kandang Japati naon? Pagupon. Nah, eta teh kapungkur menuju SD, painten diajar simkuring teh modal. Ayeuna mah nya hiji painten kirang diperkuat deui ku pemerintah teh aya muatan lokal, bahasa daerah gitu. Ayeuna teh aya gitu kan benteng sareng kapungkur mah pisan gitu di kapungkur mah pisan gitu eta. Tah pangitan ayeuna mah kirang. Maka pangitan acara ngarondah ieu teh mudah-mudahan tiasa nambih wawasan utami dina budaya Sunda gitu. Dina bahasana oge ka upaya. Mohon dina bahasa pangitan kitu penggunaan bahasa Sunda teh. Urang ngabiasakeun deui kitu. Urang ngabiasakeun deui kitu nya. Nadaras deui gitu. Nadaras kan gitu. Cenah kumaha ada bahasa Sunda teh cenah hararese nya mah kalau diajar gitu eta. Simkuring ge dia diajarnya. Diajar sasarangan. Diajar sasarangan. Tah panginten eta manfaat teh bagi sadayana urang salah urang Sunda pada khususna tiasa ngahudangkeun dia tapi ngadaras deui. Tah kitu ini mah supaya naon? Supaya henteu kalengitan jati diri urang sebagai orang Sunda. Gitu. Tah bagi sadayana panginten sakedapnya simkuring bade ngabagikeun heula ieu Facebook na Kang Hen. Bagikeun gitu nya. Bagikeun. Nah. Kang Modai bagikeun tuh, Mang Modai. Sok bagikeun lah. Saya mau ada yang bagikeun. Sok bagikeun. Seur kene. Nah, kapergi sadayana panginten anu teu acan nya mangga eta mah kantun ketik wae dina Facebook teh Kang Hen. Nah, Kang Hen eta hiji Facebook anu sok nayangkeun acara urang ieu ngaronda. Caption mah bebasnya Kang Ayang. Contoh misalkan ayo ngaronda, duh tiris kieu mah ngarondana cenah ngabuar budaya Sunda kitu tah. Mangga caption mah bebas. Komo bari meuleum sampe. Wah, komo bari meuleum bitis mah nya modal. Ayo ngaronda, kade lepat ngetikna ulah ngaranda. Wah. Eta mah tukang Hen sok kitu anu. Biasa mana papanggih jeung si emak sok kitu teh. Tanya. Eta pembawaanna teh. Lain aya teh. Ansip aya absen teh cenah absen teh. Aya Aya aja ya, Ai kan
Tadi kasih ringkang-ringkang tuh. Aya teh baka ngagigiwig naon dari teh. Masih. Woi, Wah, baru duduk dan di mana tadi kata? ampurasun. Rambe. Udah gening. Naon ulah geuning. Tukang suruh di kalai muda. Ayo naon itu. Karunya tukang Piye atuh? Laku tuh sabarangan. Dar digalai mulai. Dasar kuning namun gelo. Kapan aya ditugih hiji deui? Naon? Geuning. Iya. Meureuneuh digalai Oh, mulai. itu ada malah si Amu ada. Oh, malah si Amu. Kan mujuna Iya. 8 bulan. Mulu. Apa tadi gitu kan. Kasar mah kieu. Iya. Diparikeun. Balikannya Cing capek gitu jadinya. Capek. Tah, Pak Bisa. Ya. Ngabuat naon itu. Ngaguar obrolan budaya Sunda biasa kurang kewajiban. Oh, iya kawan. Biasa. Keamanan Biasa, sebelum- posrona keamanan Wah, alhamdulillah Lanjutnya. ada. Aman. aman. Pokoknya macam lamun aya hancur kadinya kudu aman nya. Wah, siap kontrol ada gitu. Yo. Aduh, bocah pun baya hancur kadinya ada susukan baya ke dilingi aja. Ku aman-aman Bakat ning, bakat aman. nya aman Percaya. gitu. Alhamdulillah anu Kasihur hancur teh jang. Ceun. Ngan abahnya kapake teh. Waduh, nya. Sadaya teh hancur teh 50 genap. 50 genep. Ya. Mau tanggal 45. Pengen anggon. Iya, anggon. Ya, ini Aya jadi. kene. Tah pengen Bang ya. Urang sapa heula para pamilya. Oh, bu. Anu dina nontonnya dina Facebookna Kang Hen. Kang Hen lewat asawe ya. Aya Kang Deri Bawardani, Kan? aya Kang Deri Bawardani. Kang Beri lain usah teh nyebutna. Kang dari. Eta teh Bawardani. Raina Apih Dudi. Oh, Raina. Dulu jagoan we. Aduh. Di anjeunna linggih di Bandung. Aku kan Kang Beri gitu nya. Kang dari nyambung. Apunten dulu jeung manco dina mungkin ayeuna Kang Beri. Aya Kang Sandi Jenong. Oh, kan itu juga. Ieu mah ieu. Jeung ieu teh ieu main beladar. Main aja teh jadi jeneng udah jalan. Malah. Dari pageung lah teh. Ngurung kos proyek. Dimulai bisa drum na pulang. Tambahan deui jeung teh kumang daya jeung taeng. Naikeun daya. Sari ka Aya Abudi Rahmat. Wah, Kata Abudi Rahmat. tukang cukur biasa. Oh. Tukang Si serepet ojek. cukur eta mah lamun siangna teh pokok sok seueur wae kadinya mah. Kadinya teh? Santai atuh. Santai. Tapi teh bener naon ieu. Tapi mah nyambungkeun buuk. Aing kata tukang cukur di teh jam. Kumaha? Serepet ojek teh. Mohon kabungkul mah hayang garing. Nya. Hayang garing. Nanti tanya emang yang kalau 10 orang Nya. botakan ya hayang garing mah cenah gampang. Krik cenah heran we cenah teh. Baru di herangannya. Herangan yang kumaha. Baru cenah kulem cenah kitu nya. Baru kulem cenah ditutup cenah api ka dieu. Insyaallah cenah. Kumang jadi baru ge jang kulem teh. Panik kitu. Nang sopat kue teh jadi pan persis kelas toge we. Halaman kulem. Rendul. Aduh, ya eta gagal nangna bu. Mbak, Sari ka paneta ku celana jero Mbak. Wah, eta mah jurus lain. Beda eta mah. Aya Kang Uwan. Kang Wan di Bekasi. Bekasi. Tapi nonton alhamdulillahnya Kang Wan gitu ya. Biasa tukang Biasa, ngaji biasa. awal. Ngaji awal. Muni Kang ngaji awal. Kang Haji awal biasa namanya. Ada pangkoyuna wae. Bos. Biasa. Bos beas Bos di beas. pasar mana Majalaya. Di Majalaya. Di mana ya? Oh, Oh. alhamdulillah kata api poyongna nya. Beas nah. Ya, mun bade oge Majalaya mah Borono. Oh, nya borono. Borono garing. Bisa bau si hujan pasir deui. Ya bisanya. Continue. Aya Kang Tajul Arifin. Orang Kang Patah jamu. sanes Kang Tajul. Kang Tajul. Oh, Kang Tajul teh rekan sim kuring di anjeunna teh ketua PAC Darmusa Kecamatan Sodong Kiri. Jamu lagi. Apunten aya Kang Tajulnya. Pak Tajul. Tapi kalau rasan can anjeunna nuju di Jogja, di nontonna teh Di Jogja. Itu sebab cinta karena budaya Sunda. Apunten aya Di Kang Jogja oge Tajulnya. nonton gitu ya. Rancau.
Tengah tajulnya aja eta teh namina teh Tantan Tajul Arifin. Jantan Kang Tantan Tajul Arifin. Jadi anjeunna teh Panjang oge-nya. nuhun anjeunna teh prestasina teh seueur. Dan tawisna kapungkur anjeunna teh kantos menyabet gitu. Menyabet ieu prestasi gitu. Nyamper gitu. Anjeunna mah aktivitas dina paskibra kapungkur anjeunna. Pokoknya malah mencek budak organisator aja nama dugi kaya nanti jadi ketua PAC Pagarusa sudah diri milu jangahnya si mugia lancarnya laksanaannya kata juga satu Ada nama puntennya ke orang solongnya. banyak Tehiin dirancai kek. tadi dan saya Juragan Daster. Masalah main nama. mau master Wah. rek nyebutkeun masker ingat karena daster Jadi master. Hatur nuhun bolu kukusna kata Hatur nuhun bolu kukusna. Kapasihan teh Dan alhamdulillah dasar. kami yang di terus temannya banyak Teresti Ageng. Resti Agung biasa kita mandi Siap, tapi tapi. di seberang Sebenarnya Wadewo serang Teh Yati di Wadewo serang Teh Yati. Oh. Wadewo jeung Teh Yati mah eta teh nancep nonton teh nepi ka Nancep beres. beres. Tapi kan geus beres teh jeung SMS kene. Harus Wadewo eta mah Raja Bako Mang Beong. Oh, Beong. Banyak Keluarga besar SMP Tuluhiji Bandung. keluarga besar SMP 31 Bandung. Oh, eta Sekarang lagi keluarga besar SMP 34 Bandung. SMP Di Bandung, di di Bandung. Di Bandung. Bandung budaya nama. Karena salah jeung oge apa tadi dia aya Ahmad Panhotem Jalani. Ahmad Cinetennya. Panhotem. Oh bahasa Gana. Degan. Degan. Tak panginten aing hari di Sunda oke osok teh menyerap bahasa-bahasa walana baheula. Nya dugikeun kainan aya. Aya contoh walana. Oh, dadi gunung walana. Walana. Jadi oh dadi. Pak Dadang Koswara di Bandung sami. Pada kos. Pada kos ini eta di SMP 34. SMP 34 Sampurasun. Sampurasun Ibu Eka Kertaswari. Ibu Eka Kertaswari. Sami Desa Pitilopat. Ibu Marga Kanti Widodo sami. Ibu Nurani Septiani sami eta kita SMP 34. Terus Ibu Lisa, Ibu Ibu Lis. Sudah dari saja. Ibu Lis Baharudin di Subang. Di Subang. Oh biasa nih dari ya. Oh. Dari naon teh? Dari Merepe. Dari Subang sampai Merauke. Di Subang sampai Merauke. Terus keluarga besar Bio Unpas 87. Bio Unpas. Sampurasun. 87. Payaya Sukarya di SMP Tuluhiji. Saminya Aduh. namanya. Itu mah ya kaset. Lu goreng patut. Banyak. Terus Kang Dadan di Surabaya. Kang Dadan di Surabaya. Serang Deheti di Mojokerto, Wilujeng Wengi. Mojokerto. Kang Atep, Kang Serang Atep Teh di Ica, Cibayam. Lengkung, Serang Aki Kemot. Wilujeng Aki Kemotnya. Sok ingat kaki kemot tadi. Kersare kita kumat kemot. Cek abdi teh Aki, kunaon nami teh Aki kemot. Kapungkurnya sok ngemotan. Aki mah sok Apaan itu ngemot. teh? Ada nama sok naongan bujur hayam itu bujur gitu. Mulia. Bang Mus oge di Rawa Wilujeng Oh, Wengi. Apuntennya ka bagusnya. Tujuh macam. Kang Denny Albuhori Kang Denny Albuhori di Jakarta nya gitu. Oke, kita teh hilapnya Teh Yuli. Teh Yuli, Aya oge. Teh Ucu di Sukawani. Gitu. Iya, Kang Denny jadi aya di di Sumedang. Kang Denny di Sumedang. Kang di Sumedang. Terus Kang Agus Susanto sareng Kang GP oge di Sumedang Wilujeng Wengi. Pokoknya mah Bandung, Sumedang,
Garut. Oh iya, tak orang Garut Mang Aso Ah, Rajak Mungi. ya si kadong-dong. Cikadongdongnya Mang Aso di Garut. Di Garut Rajak Mungi. Terus Kang Adim di Bekasi. Kang Adi terima kasih. Si Daud Eri. Tuh kan nama sejarah tetap Daud Eri Ya, pokoknya. sadaun sok neurih Teh Epon di Sukabumi. Rajak Mungi. Telepon, ya apun nawe ka teleponnya di mana? Di Mangkubumi. di Sukabumi. Lagi nanya kan? Muat api dudi. Oke siap. Api dudi. Jadi wengi. Oke, pinten pergi sadayana sakali deui kalarasan dina wengi ayeuna teh simkuring bade nyana hiji topik pembicaraan. Anu mana topik pembicaraan eta teh pergi sadayana atampi anu bade dibuat teh ieu mah menarik, unik na teh kieu. Geuning sok biasa hiji tempat atau hiji kampung ngaranna teh sarua geuning aya. Emang aya si sarua aja. Akur. Ibarat tukang supa nawarkeun teh tara nawarkeun bilik sarupa. 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 Jadi itu bisa macam-macam gitu. Bisa Sarupa we. Eta. Tapi itu pergi sadayana teh manu ayeuna teh simkuring bade nitenan atawa nyebatan sekaligus nerangkeun salit gitu nya. Perkawis tempat-tempat anu aya di Sunda pada khususna. Nami gitu. patempatan kampanye. Nami patempatan. Oh. Tadi teh ya contoh abdi eta ka Cinta Raja. Da aya tuh cenah kali itu cenah kababakan. Da aya babakan. Babakan. Di aya babakan Aya teh. babakan. Seueur emang babakan mah seueur. Ibaratkeun si ya Cisaruni, Ya. Ciawang, Cirampung. Mana nih? Cikadongdong. Cina Cihungkul, Hmm. kata orang Aceh dah. Cisaruni, Ciperma, ya. Nah, eta pergi sadana pangitan simkuring bade ngaguar eta. Nah, etang-etang pangitan bilih aya paragi anu naon saemutan sang simkuring, saemutan teh kumaha? Heueuh nya euy geuningan aya ngaran nu sarua. Nah, eta. Tadi deui insyaallah urang guar pangitan dananya. Tapi satu acan eta si amu ka mana kopi lu. Palingan tuh. Kamering error. Oh, iya error. Dari kopi. Mu. Kak. Wah, kayaknya. Biasa ya lah Gusti teh. Nek dulu kebilihan. Ya, nama mana emang ke pangahali tani mana. Si Abu bahagia selalu. Iya, atuh da alah geuning. Lain tinggal ke si Amu mah mun ngegel Ya. can leupas Oh. duduk. Kajian di pegat bohong. Udah alah geuning milih sirah ka pincakmu nih. Mu Hah? kieu mu kalau ka ditu Amu mah Ya. kalau rasan geuning ayeuna teh aya aki kemuat tamu Semuhun. kawit nama bade ngarona kangen di dieu Makanya tadi teh konfirmasi opan cenah aduh jika nama malam Sabtu cenah aki teh aki cek boro abi teh geus muting-muting kan Aing tadi nama rambut teh ye lamun aya sakit kemot. Hayam rek di kanangan. Teras teh dauma rek di talian. Muning di cangcang. Iya. Kata kaki kemot dipencit. Aki kemot na Oh mak maksudnya. kemot iya Benar nggak sajian dari ayo dalam. iya Ya, kudu amu teh lah. Lebar itu. Lain ada teh mau bawa koek naon teh. Jangan gini, Gini. amu teh nya. kieu tuh aya nama kusababkeun teh aya tamu Beres. tamu teh malam Sabtu cenah jantan Oh, teh gitu. insyaallah Ya. Amu di dia amu Alah. nah apa sih belinya Kencang di pilu. kamu dinya mau Iya, dia teh. oh atuh kapan kudu Ah, bisa Gusti putihnya teh. Iya. Gusti tinggi calik dina kursi mana asa. Ah. Gusti teh. Ilah ilah. kumah itu kumah Nya tadi nama rambut teh di piwarangan ieu da lebar itu tegalan. Itu teh rumah. iya Malawija cara mana. Hayang Malawija ieu teh hayang Ada yang Malawi. Ya, kadang-kadang Ya, daripada ieu melarat. Malawija kadang Malawung. Ada naon gitu. Malawija
bidang. Bidang. Terus kumaha mu? nya lebar itu tehnya umat teh daripada ngaji jemlung gitu tah mending dipelakan gitu tah muhun Pelakan wae teh. naon we sabangsa anu bisa dipelak Latihan listrik mu. biasa gitu tiang listrik tiang naon we segala tiang si si anu teh hansi poke biasa dipelak Anjing persiapan apa kumaha? Iya, fungsi pada totenya meme berak mah ya dipelakan rumah fungsi halus ya mandi pepatahan ulah si pare teh ayeuna maceng bayahananya ulah yang para bantu bapak bapak sih keng teh teu bisa aya teh mahal berak teh Nya. neangan sorangan cek keng teh nya nya akeun bayar Kamare teh. ya pare teh ngalider jangan jangan harun da berak mahal cenah Lain cepare jalannya nya bongkel dulu gede juga. udah selalu mahal kalau degeng-degengnya dihelupkeun ku Allah dalamun bisa nyarita eta parener cenah aing teh bisa ngadahar kumaha di Paraban lian ah bener kan si Amu mah juga bakat urang ge di dahar yang ngurus lebar dari nama gitu kahut-hut di barem we Bagian pembersihan. tuh Terus geuningan alasan kieu di munya. Beres. Karena tanya anu naon nya pupuk-pupuk tulunya. Tah, Ieu teh mararaha. Tuluy di kamari katutunya. Kangayang mah masih kena jiwa mahasiswa. Ayeuna teh mahasiswa aya nu daremo. Leres sakumahanya Apa demo? Demo terang kan? ih da gaji demo teh tuh gaji sana buri Tah kamari teh kapan aya isu nasional ieu teh mah urang teh ai apal mah kudu. Ngan apal mah kudunya tapi urang teh ai teu ari teu apal ka jeron-jeron mah ulah pipilu. ulah tah gitu Tah meureun naon paling sarena tah kamari teh saurna diketuknya eta teh RUU Omnibus Law tuh siswa mah. Buslau Eta teh tamata pangitan urang mah salaku masyarakat di dieu nya urang ngadua we nagara urang teh sing gemah ripang repeh rapi lah. saya bisa kamaliwan di urang mah ada Buslau nya namun di Betawi ngabas bae Terus dia di mana eta teh cenah. Naon bae cenah anu daremo teh aya undang-undang cipta karya. Cenah eta teh buruh moal meunang pesangon. Gusti teh Terus eta teh cek versi barudak mahasiswa. Terus Anu kaduana cenah dina bidang pendidikan oge aya cenah eta teh anu disentuh. Terus pangintan dina bidang agraria. Dina tempat-tempat agraria pertanian pertanahan teh cenah. Eta cek sapiha gitu. Atuh teh ditu ge meureun ti orang dewan yang menentukna dan teu kitu cenah. Menjelir ke urang mah nya. Iya, Ka masyarakat teuing menjadi ieu. Tapi pangintan eta teh keun we hiji baru anu daremo nya Kang Ayang sing boga pateka dan alus. Atau pemerintah di luhur DPR na anggota dewan sing boga pateka dan alus sehingga lamun anu alus jeung nu alus bakal papanggih ngaluarkeun hasil nu alus. saya halus saya makhluk halus Lamun makhluk alus jeung makhluk kasar wah aya moana pokoknya mung kabur. ere aku menyanya saya makhluk halus ada mah itu makhluk halus ampu ya makhluk kasar digigikeun gitu jadi halus jadi gurina Nah, eta pagi sadayana sakali deui mahasiswa. Tadi cenah di kota Tasikmalaya. Katanya dan mau oge dugi ka tadi bari ka Tasik ya barenya duwi deui ya tuh ka pasar teh kunaon? bari naon atuh bari nyenong bari gawe atuh we Lain. Lain kita pegang demo nah. baik diterangan dewa emang teh keur budak-budak tukang beca oke gitu lah Gusti Kunaon maling jeroan lain maling ke bawah lain aja jadi aja Di kota Tasik. Ngusuk ya, Kami kata tadi di kota Tasik teh lagi cenah kangengnya eta teh hewan. Sebenarnya ngali na videonya, dina video terame masih.
sing salalamat angurna. Amin. Cing salamet. Boh pemerintahanana, boh masyarakatna, boh mahasiswana sing salalamat. Oke curah di Jakarta ukur rame. Wah, Sedayana di Ya, Makassar sok oge. sanaos teu ningali sim kuringnya tapi da ai kabar masuk rere. Oh, Di medsosnya. Di Garut tadi teh ya. Urang mah ayeuna mah urang istiqomah konsisten ngabuar budaya Nah, eta we urang. Udah, itu mah eta mah musim-musiman. Nyoman. Ayeuna musim suung panan, musim suung seueur. Iya. Ayeuna musim demo. Seueur. Namun orang teh musim demo, miliaran demo ada manggis. Ari teu musuman. Terusuman. Pas sakali deui pangbisadana petu nu mancon yang ngarona paetan sim kuring ieu mah titim ngaronanya di kru ngarona mudah-mudahan nagara urang teh sing gemah ripah hepen rabi lah kitu Sing aman sejahtera. sing sejahtera ai urang pada masyarakat di lembur pada tuh teu ngarti kitu Tapi ya hasilnya ade dak mau ya sok demo. Itu teh hasil demo teh raos ya. Demo masak mah. Masak kita mah demo masak sok ibu-ibu teh ngeriung geuning Kayak koko atau eta mah. nah kitu bentuknya apanya mah ayeuna mah kieu gegarokeun beres di dapur Alhamdulillah beres. kurang naon hari dia ini etang kapan aki kemot teu tiasa sumping Piye Tadi nama tuh Gusti ting sampai kike mote are unia. Alumni ya mah. Alumni. Ih, atuh kike mote ya. iya Kita dari mama kita teh satu untuk semua. Dan apa yang disebut mantan si peternak alumni we. Mantan masa teraos. Teraos. Ai alumni mau orang dari Unian depan raos. Oh. Tepang semua. lain hari Kelas balik ke masa lalu. hari abang ini sekarang itu dunia sok ada refere apa oh mus Iyo makan dunia ayeuna tuh. Nembal teh mari dunia tuh. Dunia sih. kenapa bisa dapat nah eta mah eta bubuka modalnya supaya orang teh teu katinggalan teh informasi bisa di up to date bisa katanya pasif Ada tala tuh. hanya repeng aja nih sekarang mah Asa zaman barudak baheula sakola, ibu widi heula barina kapengker. tapi kieu dengan naon mun bintang tamu Nah, kira deui kedua bintang tamu, atuh aya bintang tamu. Pengalaman saya mah pangitan orang satu acan karena pembahasan naon balik dibahas bae disawerkeun sim kuring ayeuna bade ngahaluangkeun heula hiji kawin teh Kasih urang. Kasih urang teh pangabisana ieu teh hiji ciri buktos kacinta abdi sim ngarona kata Kasih. itu kalimat cai urang kurang. Sip nu mah. Datang halusna mah. Keur alus banyak Ari mana saha? Ah bisa rea. nah misalnya apa itu orang teraskeun ke gogonya tanya sareng pembahasan ayeuna mah urang pidangkeun heula kawih tasik nu urang kayunya Tahun tadi zaman tadi, iya tahun ada ini. Iya atuh da teu kao bae mah cocok gitu gitu teh. Nah, itu. siap Jadi, Ciri keempat anu
Aduh sayang, saya Nah, mama nu abah. Abah. Gitu. Iya. Tadi teh Apa udah jagongnya ke Pak RT. Pak Oh, RT. Pak RT gagah. Oh, Pak RT gagal. Gagah. Bebas. Asa ieu apa meninggal Pak RT teh mama. Kukurayeun. Oh, Ruyer nya. Sureser. Sureser. aya Tepung apa abel. lain lamun ningali amu teh nyoy. Nah, coba lagi sadana pengen aya nama perumahannya. Mana? Karena pembahasan. Nah, Jadi so. kalau lagi di itu teh kapan menuju merancot lali lah. Cenah. Gitu. Kebahas gitu. Aya Wah, apa? gitu nya. Aya apa saya sunah cenah. Itu cuma lali. Moal mun moal celana deui gitu. Nah, pagi sarayana paitan hayu atunya aya nama bilih tos kesabar paitan naon wae cenah ngaran patempatan kata napi nama-nama tempat khususna nu di aya Tatar Pasunda. Tah eta laras. Satu acara paitan simkuring bade muka heula ieu artikelna. Sok atuh bari dibuka. Yo, ieu lamun cek bahasa Indonesia nya ya. Semua. Kali ini kita lanjutkan seri pelajaran bahasa Sunda. Sudah pelajaran. Pelajaran ya teh. Pelajaran bahasa Sunda bagian kasalapan. Nah, lamun aya nu bahasa Inggrisna. Pan tadi bahasa Indonesia. Namanya bahasa Inggris. Sundanese Language Listen Part 9. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sulindin. Sundanese Language Sundani Language Listen. Kali dulu. Oh. Tapi tiasa bahasa Inggris nu sajian. Bisa. So. Nggak ada lingis, nggak ada semen. Nah, eta. Ladies and gentlemen. Nah, eta. Bener. Geuleuy aya eta nu aya pan bisa good night ieu. Oh, nya sok. Aya good morning kan? Aya. Kumaha good morning teh? Good morning, mah eta nu gorengan aja. Ayo, geus teh. Papa nama orang mah kudu apal. Laras. Sebab bahasa Inggrisnya bahasa internasional. Internet. Internasional. Lamun bahasa Indonesia bahasa nasional. Nasional. Bahasa pemersatu. Ya. Nah, bahasa pemersatu bisi urang teh kapan urang Sunda lupa ke Jakarta. Nah, kali itu teh kapan pasti kudu ngobrol bahasa Inggris. Ari mama baheula jaman ka Jakarta. Kenapa tuh tidak dikirimkan? Iya. Kapan mama di Jakarta teh bingung ya abah di pan ari dunungan teh nuju nyeri soca. Ya. Mak, sono beli obat mata, udah bingung mata tuh. Kumaha bingungna? Hari nyebut obat mata ada teh sopan. Ya. Hari obat panon komo Komo. gitunya. Naon tungtung nate obat panun cek mah teh. Panun. Nah, dibere obat panun siapa? Ada bingung. Aya oge Naon? orang Sunda anu jadi pembantu di Jakarta. Ya, kumaha. Moyo ngapalkeun bahasa da kudu bahasa Indonesia teh nya. Iya. Hanap bawah gitu nya. Luhur, tinggi gitu. Meja wetek. Cenah nanya ke lagi di mana pembantu ini Pak? Saya lagi di tinggi. Ulah deui kaki. Luhur bener. Di luhur. Emang malain ya. Kumaha? Jakarta teh ya. Kerja di sungai ya. Jakarta teh. Esik bawa pegawai teh. Bang makan dulu. Ari mang teh jang. Tar aja. Baca penting tar aja. Tar aja. Tar aja receh. Udah siang gitu. Iya sing tar aja. Kudu main kau nyelukeun tar aja. Iya, abah kapan mau ge pan heueuh da sok pembantu teh di dapur. Ya. Hari kudunungan teh dititah meuli samara. Ya aku bangun. Da bingung atuh mah teh. Tunggu nama ka warung teh sok mah nya geranya cinta duh mah nya samara. Cinta bingung atuh nama Mbak beli sembara. Jika tadinya beli obat panun. Mata perlu tadi ajar teh. Perlu diajar bahasa Indonesia. Kasih langsung udah kali itu. Kumaha orang kampung? Ya jeung
pamajikan ka kota teh nya ai pas tepi ka stasiun cenah aya tukang sangu nasi manehna cenah meuli nasi dan bekal ka jauh nama Dan tinggal eta kan nasi teh Nah, memang kudu bisa bahasa Inggris. Tadi nama makan bahasa Inggris ya kapan? Eat. Nah, namun minum, Drink. Nah, namun tidak makan tidak minum, puasa Bener. Bukan berjalan, walking. Walking. Nah, saya berjalan, I am walking. I'm walking. Kalau tidak bisa berjalan, Oh, jangan. Nah, pergi sarana urang peraskeun kayaknya. Tah. Kan panggung penuh bintang tamu. Iya, Kan bae teu bae. Ayeuna mah wo bintang tamu nu aya mah banteng tamu. Kapan kali mah kieu nya mulai bintang tamu kan orang teh. Ayo rek cawokah teuing di situ mah. Ayo. Cara tiga jam. Oh, macet. Yang mulai jam 4. Bebas. Kita jam 5 nggak saling beredar. Nah, bagi sadananya tadi dia teraskeun ngaran-ngaran petempatan atau nama-nama tempat, nama-nama jalan, pemukiman sering menggunakan nama-nama petempatan yang menandakan sejarahnya dulu berupa naon eta teh gitu. Contoh, aya ngaran lokasi babakan Siliwangi. Tuh. Gitu. Terus Dungus Cariang, Leuwi Panjang di Bandungnya, Leuwi Gajah, Kebon Jukut, Kebon Gedang, Kebon Kopi, Kareus. Di Bandung mah sok sana di kota kebon mungkul. Di Bandung mah ku seseurna. Ka batu-batu buah anjang. Nah di urang oge gitu khususnya di Tasikmalaya gitu. Utamina di urang oge seueur patempatan anu ngagunakeun contoh di kota Tasikmalaya aya nanya. Aya yeuh Jalan Yudanagara. Yudanagara. Terus Jalan Hajat Mustofa Aya. Itu aya BKR. Aya. Pasti eta teh aya Kasantukan. Aya Sasakala, Aha Nasution gitu tah. Panginten anu dibahas di dieu mah kalarasan palawargi sadayana upami eta mah tos tangtos. Contoh Jalan Hajat Mustofa Kang Hennya. Oh eta mengenang pahlawan dari Tasikmalaya. Gitu. Terus panginten di Dago. Paneta teh Insinyur Hadi Juanda jalan eta. Di Tasik Aya. Aya jalan ke depan ge. Naon? Gang Tarsan. Tah eta teh bagi sadayana nu kitu mah tong tos Kopi lah, kopi lah. Lejeng wangi kalau Dewo, aduh. Ada aturan wah, iraha reunian wah. Abi teh bakat hubungan, bintang tamu bisa ngumpul gini-gini. Tadi semuanya mereka kapan jaga jarak tadi nama. Ayo mari jaga jarak deui pada deukeut jangan. Nah, eta bagi sadayana anu bade dibahas daungi ayeuna teh sanes perkawis jalan anu sapertos teme. Anu mengenang-menang. Tetapi ieu mah hiji tempat anu memang di naon teh ayana teh gitu dipangaruhan ku situasi sareng kondisi tetapi cek bahasa Indonesia nama letak geografisna gitu sareng demografisna itu tadi dia mah eta nu bari dibahas teh pagi sarenanya anu salajengna ieu saali teh perkawis Bandung dilutin aja ka simkuring. Apalagi menurut sejarah bahwa Bandung dulunya adalah bagian dari Danau Purba gitu. Bandung Danau Purba teh danau tapi ulang Zaman dulu itulah. Kenapa disebut Danau Purba? Danau Purba. Yaitu banyak cekungan dan bekas sungai gitu. Nah, masing-masing tempat tersebut ada namanya gitu. Jadi sapertoskeun untuk satu nama pertempatan di masyarakat Sunda khususnya di Bandung dan sekitarnya yakni Cimahi, Sumedang dan orang suku Sunda lainnya ada beberapa nama khusus yakni diantaranya alun-alun. Ya sejarahnya sih main cepetnya kan. Ya sejarahnya gitu. Makanya nama kajian tinggi germinasi we mahi we. Mahi langkir.
bari sadayana aya oge hiji tempat anu memang eta teh sok seueur dikiratakeun. Wah, contohnya contoh Cintawana, ciri tanden wawanena. Terus Singaparna, kan tina Raden Singaparna. Tuh, eta teh menurut sebagian sejarah. Ayo ge paetan, ai ci awang naon? Ai we di awang naon. Pada saya akhirnya nanya pada si awang, awang-awang, pada si asa, asa aja nggak kajian. Balik ke bumi teh asa aja. Ah, sulancana. Naon saja? Sulaya tina janjina. Kenapa kita teh ciciren bahwa orang Sunda mah kreatif Kreatif, kreatif aduh. Nepi ka naon? Nepi ka tina katuangan nangen. Saringkat tong Sunda mah. Comro. Acong bijero. Misro. Amis bijero. Sukro. Sup bijero. Cilo. Nama mieuda? Wajib mirudahan. Ya kan gitu. Jadi orang Sunda mah sarimpa. Kadang-kadang disingkat lah gitu. Masanya apa di sadayana pangitan aya nama kuring bade nitenan teh ya. Naon atuh lembur-lembur atau tempat-tempat anu sami di tiap daerah. Itulah di tiap daerah, di tiap wewengkon. Upami nyebat wewengkon ulah make eho. Jadi mau kayak apa mah? Mun make wewengkon, Jadi kon. kami bangaya mah kieu. Aya para ibu anu calik di wewengkon, Kon. bari naik motor. Cakap motor. Entah terkini di kehoman Terus di kamana cenah teh? Paingannya. Tol Cimahi. Cibarang. Paingan eta mah nya. Pas jalan tol berarti menyeuneu teh lalaki. Namun istri Nah, jalan eta we pokona. Ibaratkan palu gede, pan martir murah jangan kemana we. tos ah. Mana nu sami teh hiji nu disebatkeun babakan. Di dia di urang aya babakan. Babakan puncang. Lampung aya babakan. Teras mangaya aya deui itu di mana babakan? Di Garut aya babakan. Babakan puncang. Apa? Di Garut aya babakan. Di Garut aya babakan sawah. Aya di ditu ge babakan sirna. Mana ya paribasana tali kolot bantar kaso teh ya. Babakan bahayamna. Dari kolot Bantar kaso. terus Babakan bahayamna. terus Beki kolot teh beki ngaco beki lo bakayang. orang Sunda mah. Ada jeung wangi kano teh gede di Garut. Saha kami? Teh Ende Sunarti. Oh, Raka ada di Garut. Lalut hadirnya itu. Hadir. Nuhun, hatur nuhun dodolna. Apa yang terpagi sadar eta babakan naon atuh cenah babakan teh disebut babakan di mana-mana aya. Itu di dieu teh pagi sadarna babakan eta teh adalah atanapi disebutkeun lemur anyar. Dina harti ngababakan. Nyieun lemur anyar. Mata Jadi anggap sok gitu saja. sok dituluykeun. Contoh tanyu. Tanyu. Pak tuluy ka Ciawan. Asa hayangin lembur cenah. Kakapit babakan tanyu gitu eta. Jadi itu babakan di gunung Babakan itu nah. aya kulti bumi eta babakan eta aya. Babakan naon? Enga dan Warna mina. Babakan. Oh, eta teh enga kan name babakan ayo tadi mana dah mah. Babakan alit. babakan mah pada sadayana babakan mah eta teh hiji tempat anu memang anyar. Lembur anyar. Ngababakan gitu. Asa Maka jalan. sok dituluykeun teh babakan cinta raja, babakan sawah, Iya. babakan muncang. Jadi ngikut kan gede. Ngikut kanu gede. Gitu. Ya, Gua milada teh ya. Teh kababakan gitu. Babakan. Jadi ana beuki ngaobaan gitu. Nah, gua milada teh bener. Wajib Wajib milu. miludahan. Sampai terakhir. Anu kadua aya deui mah. Naon Anu kadua mah ieu teh babantar. Babantar. Bantar payung, Mhm. bantar kaso, Bantar
Bantar Suli, Bantar Gedang, Bantar Gedang, Bantar Gedang, Bantar Ujek. Bantar Ujek ya. ayahnya. Di Cikijing dah. Nah, Bantar Cikijing, Bantar Nancem eta. Naon cenah babantar teh bari sadayana babantar teh bagian walungan anu leah serta deket. Oh. Aya leah teh naon nya? Lebar, Gitu, Deket. deket. Tah eta teh sok disebatkeun babantar. Gitu. Maka palagi sadayana tiasa ciri eta teh jadi ciri teh. Oh, pas paingan disebutkeun babantar atuh penawe teh bagian tina walungan anu deket. Oh, deket. Gitu, sapertoskeun kitu. Da musim lauk anu majang katingal di gegerna teh teh. Itu nya geger lauk mah. Geger laukna. Gitu we moranya. Mang mah tara ngalanana dagingna gegerna ge di sebelah. Sebelah mah kita. Sepeda mencubung ini. Tanu salajengna pergi sadayana tah ieu mantos teu asing. Naon? Bobojong atau bojong. Bojong Ciladok, Bojong Cilapung, Bojong Sari. Bojong Citimun, Ayo di ditu. Beijing, Bojong. Yang kedua ya bojong Bojong Jengkol. Bojong Kapol. Bojong Kenyot. Tuh. Kena punya kenyot pegawaian teh Gusti. Bojong kenyot. nya aya. Aya lambor Matak lamun mah keur di tukang ya ulah sok diganggu, keur dikenyot. Dikenyot ku budak. Lain punya kenyot teh sok engke kabake mot gitu. Mangan aja kan Naon cenah ieu teh disebutkeun bobojong atapi bojong teh jojon tor taneuh anu nyodor kacai biasana di sisi walungan. Eso kapan dina lagu ge aya. Terus ka jojon tor sanca. Bade di Iklan. sok emut jan. Kumaha? Di museum teh contoh jadi kieu teh. Nya. Maghrib mah kalinya teh museum. Lungu kalinya teh. Asing aya ka saungnya raya, aya saung ge. Tadi keun sup teh pananti ham saung. Nya. Nah, segendak bekas tu tibra mun capek ya. Nya terus. Nah, di tengah teh cenah sing kita langit teh bawa asing teh saung teh. Sedikit teh suung jang. Suung eta. Lain gede teh. Salam muda sama saya teh kabagean kabeh. Kutatana hungkul teh jangan pembingan nama. Kabayang eta gedena suung. Ini apa benar? Itu bodas. Nah, bodas langit teh sing teh beunanya licet gitu. Ini kalau bening suung. Itu arahnya Bang. kabayang halak. Tinggal menyewa mesin mah disensor ya. Da kata lagi saya teh itu beak. Tah bari sadayana eta disebutkeun bobojong bobojong. Kapungkur nanya akangnya di TPRI Bandung. Aya eta teh inohong di Bojong. Nah. Aya. Tinggal sepotong. Sima eta fans beras kilo. Mama udah zaman baheula teh Kan teh. si Mama kabita nu keur domba kan si Layu. Lain eta teh tokoh-tokoh nang inohong di Bojong. Gongnya. Mang Soma. Mang Soma. Tulis aja ininya istri. Iro. Tah sim kuring ge nuju alit, resep ningali. Kadang-kadang sangengnya sompruk tangannya Tangan gitu eta hiburan gitu teh nya. hiburan. Ini ada bangsa kapungkur mah model dina film-film dina ludruk ini. Nya. Mah ludruk ieu malah drep ya. Selain ludruk teh aya longser. Nah. Ser. Lain oge anu diangkat deui longser. Longser. Aya di TPRI. Aya Nah, ieu mah dari sekolah loncer we. Mak diobengan, diobeng. Loncer terus. Mana yang baik ketok kayak nama rumah. Ketok mah turun ke teguh mati. Dong. Nu pokok banyak yang salah. Dari pangan bang Teja. Oh,
mapa jalan setapak. Solo. Jadi juga ini lembur. Jalan setapak. Saya tak pakai gede. Iya. Dah makin ketemu gaduh gitu kan saya kayak yang dah ada ya. Puripumnya. Ah, dulu itu tuna memang ditangkan aku dulu. Nah, gitu. Nah, saya buat tadi lo wanita jang. Bisa kan jajan. Alhamdulillah. Dia gede. Nanya tuh Daniel apa mau banget tapi kalau nyawa Ya, ayo mah banget banget naon ieu mah. Maka kalau rasa goler-goler. Ulah, ya. Si pada goler atuh dah. Nah, etanya bagi sadayana. Eta teh namanya bobojong. Di orang ya aya. Ai pas eta mah inohong di bojong rangkong. Aya nama inohong di bojong koneng. Kan paling inohong di bojong koneng. Etanya. pendopo. Pendopo terangeun orang Tasik mah bojong koneng. Anu salajengna bagi sadayana di dieu aya nu disebatkeun bubulak. Bubulak. Berarti lamun ieu mau ngurun dikalingkeun gitu. Eta susu bayi sanes. Bumbulang. Anu di kalingkeun di bubulak. Bubulak. Suka berang. Ya ya Bumbulang aya bumbulang. Iya, Kan Cibulang. aya di kedua bumbulang mah. Kayaknya Saya tah mah. Tapi mending ali. Kabulak. Bubulak. Di daerah Cimangu. Oh, Cimangu. Oh, iya. Pilih kirang perencanaan makanya. Mandala, daerah Mandala. Iya. Mandala. Cai ngamulang mah. Mau daya teh ta salamu eta mah saya tidinya pasti kerjanya tadinya lagi pasar ku iya cenah. Oh, Aku lain iya teh bener. Eh. Apa bener gitu? Bagi sadayana ieu bener. Iya, asli mah. Uang itu tercatat yang kita itu aja. Iya. Pada yang mungkin ngomong gitu dah. Lah harus jangan teh sanggup lah. Bakal ku ieu. Aku ieu mah balong mah sebenarnya balong ieu mah tah. Balong itu. Gitu saya teh kawas mana gitu tah. Iya menyo. Kita di sisi-sisi nanti kalau bungkur mah terus di tembok. Kayak mah terus di Di daerah mana tadi? di Cimangu. Cimangu. Cimangu mana? Kecamatan. Iya, nah Cigowak. Oh, Cimangu. Iya kan, iya teh. Mandala. Asli. Mandala. Nah, itu ada gunung kau itu nanti jam. Supaya cross Luar biasanya. Itu. Nah, abisnya jadinya menuju Lubang gitu. Ini jangan bilang itu sedang Terus gimana? berak ini kan. Ada teman di rumah dia buka bener, ya bukan ada. Iya. Baca abisnya Lubang itu kan. Ya kusum kalau yang yang kayaknya ya bener eta mal yang gitu kan jadi piningan kudun barang bang gitu ada berhenti mandi gitu. Iya. Mandi. Dia mah asli nah. Asli kisah nyata ya. Kan ini jangan mandi kan ya kan. Kayak sebusnya gitu. Ternyata lubang jangan heran gitu jero teh. Yang mandi dan lubang siluman. Yang beren ke heuleuh lubang eta nampun ini keur mandi disemprot cenah. Aduh, gua pilih tiraria dan dari nanti itu nanti. Ayo nanti aya kan dari yang. Aya banget. Kan tadi lubangnya. Lain salubang-lubang Saya tanya. Saya tahu sadayana. Kita kadang-kadang pahancing teh kieu bagi sadayana. Upami jadi Bandung teh sok nengkoal. Sok ngaleor. Sok ngaleor. Tapi namanya malarasnya aya di Mandala Buspaya. Kan salajengna bubulak teh naon cenah bubulak teh nyaeta sarupaning tegalan. Taneuh nu pinuh ku jukut nu aya di lamping gunung atau di pasir. Jadi lamun misalkan jadi babasaan tuh cenah ka bubulak gitu. Lain ngabulak. Bulak. Kadang pada ujang oke ke lagu seluler. Nuh ka busel. Kolan Ciawang, hormat. Taneuh di lamping gunung anu eta barat eta teh Bubulak eta teh. Nah, mah naon gitu. heueuh berarti ma oge anu di sisi gunung teh eta teh rada barat bubulak. Lain. Pintar sih mbak. Kayaknya mah Encer keluar ke teli. Saya tahu cenanya disebutkan bubulak. Sakali deui bubulak teh sarupaning tegalan taneuh nu pinuh ku jukut nu aya di lamping gunung atawa di lamping pasir. Tuh, lamping pasir. Dan kayak laguna tadi pasir itu. Naon? Kampung pasir ipis berlalu Oh, jero. Kenapa ada tuh? Timiti lagu anak tapi ka lagu kolot. Aya.
lagu mentangnya bisa. Ah, bisa. Ini lagu dasar ngomong mentang. Ya, tapi kalau lagu angin gak apa lah. Angin. Ayah bogaan main Nah, lagu lagu angin. kumaha? Angin mamiri. Cik, no. Pan lama ya baliung. Baliung. Puting beliung. Puting beliung. Puting puting tak puting. Pada yang sekulang orang tunang puyuh. Ya angin puyuh. Puyuh. Padahal teh lain angin puyuh. Naon? Puyuh diangeun. Puyuh. Kayak angin mamiri. Saya nanti di Bogor jeung di Padang jeung Naon? angin mamiri teh. Lain katanya. Nya. Kira Cek di lagu ke. So kumaha? Angin mamiri Bogor. Ada apa di balik pohon? Satu pintu dua Ari angin padang. Cik, lu angin padang. Tahuan. Oh. Angin mamiri padang. Ada apa di balik hutan? Ada kita Pergi Sarayana. Jero Pergi apa? Sarayana beli perjogi ieu mangga. Dingin sekali. Dingin sekali. Terakhirnya. Taeta peten bubulak nu salajengna pergi sadaya ieu sim kuring ge namanya nguping. Ieu teh disebatkeun dungus. Dungus teh di dieu teh ruyuk, rungkun atawa gugunukan tatangkalan nu laleutik. Nah, muntahnya model kedina anjing, katanya bangus eta mah. Bangus. Eta mah dungus. Dungus. Arti Di Bandung ya, ya. gugunukan uletik. Uletik. Teh Dungus. Teh. Hari nu geus lepek. dungus. Nah dungus bisi orang menak kalimat dungus akan api nguping gitu. Model rungkun ya rungkun awi. Rungkun awi gitu rungkun teh teh dungus disebatan kalau bisa. Hari kebon awi mah kan lega gitu. Lega. Nah, kalau mau misalkan awi nu ngagunung sakedik eta disebut Anjing mah. dungus eta rungkun. Kamu cek orang menaon dia sebenarnya. Rungkun. Ya, sadapur ya. Dapur, Sakuran alit. sakuran. Mantap. Kadi dapur mah ulah agung-agung teh nya. Ya. Biayana agung, biaya dapur Biaya teh. dapur. Jadi kita salin biaya mana genting biaya. Budak mah mah ye kapok. Fungsi baheula. Nya Naon teh jadi pembantu imam Ya. teh lega atuh. Nyaganya. Nepi ka pantona wae sabaratus mah. Waduh. Janelana. nya Tambah atuh teu mukaan panto jeung janela ti subuh nepi ka magrib. Ya. Teu bisa sare tuluy mukaan eta. Bakat gue. Bakat kulo mah jeung lega. gitu ya. Kira dunungan aja. Sing pengakuan kamu sakunya kita yang sama. Iya. Kerima daun janela, daun batu di depan. Ampun, jadi pusing. Kadang-kadang daun joli gitu. Dipetik. Jadi nugering ke disiupan. Kalau aya nu teh soal bener Nah, sama. eta peten dungusnya pergi sadayana nu salajengna aya disebutkeun huma. Wah, Tadi kamu kan pada jaminan pare rumah teh. Humanya gitu. Naon cenah huma teh taneuh darat biasana di leuweung. Di pelakan pare tur tara di kocoran cai. Eta huma disebutna. Jeung benten atuh parehuma. Iya, namanya. Seungit parehuma. Mang ge pengalaman ngahumanya mah. Kan tenang atuh mama. Bari kapumpur teh datang di arit atuh. Nah biasa we diirik gitu. Diirik di naon? Ku etem. Etem. Jalana ge ku etem. Etem ditaruhkan. Ani. Adik Aneh-aneh. aneh-aneh. Tamlak lagi diasuk. Tuh diasep. Mun. Ani si Ampun mah Naon? ulah kaget ya. Kumaha tah? Dan minta membersihan sawah, kabeh diingin aja. Baba. Cin pare. Dia mana ada penting maling. Tara kago kata gawean sok didengsekeun. Ayo kita nang logo kitu mah beungeut nu nita. Kalian tamok. Yang galang. Atuh bacor bangala belut. Diorekannya ya man parau eta galanganna dengdekeun si mama. Dikeprikeun kan. Salila. Kalau mau dulu teh minta tolong. Garantung. Nya mata cek mah ge aya barudak ngalabutuh cita di balong ngalabulut baloba. Ayo udah lurekan mah cenah geuning eueuh atuh bahekeun we cita balongna. Ketrupkeun.
Mengalah kurang ya. Di mana? Malah kurang mamang mah. Cuma kena naon kalau beda. Hanya teh. Lagi orang masuk malang kayak apa ya? Ayo sepaisan dulu. Baca pagi sadayana Pantesan orang asing. Pagi sadayana eta humanya nu salajengna di dieu teh geus sebatkeun jungkram. Atawa jurang. Karena jurang. Legok anu jero pisan sarta sisi-sisina gurawes. Murah wes. Eta teh jungkrang. Jungkrang eta teh jurang. Sok pake ngolet mah songkrang. Congkrang. Ayo Kalau mun bubuhan mah bebetian songkrang bongkang. nya kan anu yeuna kitu mah cungkring. Apa internet teh sapetoskeun di Tarajuk. Tarajuk. Aya di Tarajuk teh nganamian tempatnya teh sesuai sareng kondisi jalan. Tajur. Tanjakan jurang atau tanjakan jungkrang teh. Memang da teh dinya mah pokokna mah malaweng dinya mah geus kitu teh. Mana jurang mah Mana tarajuk? Tarajuk. Kreatif urang Sunda tajur. Ka mana ka itu nak? Ka ditu na Si Odeng. satu Oh, kontras. kontrak katunya. Mohon eta Ujung Kamir. ka Bojong Kabir jeung Bojong Kabir eta. Tah jungkrang teh pagi sadayana legok anu jero pisan. Sarta sisi teh gurawes. Gawirnya kita. Tawing. Tawing. Saya eta tanu salajengna di dieu teh aya ieu bisi lepat ya. Kareueus karees. Karees. Sing mah naon teh itu. Maka jadi teh Alah, Gusti ting. KRS. Kahet mana eta teh? Karees. karees mah bahasa Betawi. Naon? Karees. Di urang mah karas. Nah, ieu teh karees teh sisi walungan anu raya keusikan. Mun di sisi laut mah sisi ya. Sisi. Seperti di walungan ieu nya. Posisina teh sakaya Keusik. Pantai, langsung pantai. Pantai. Pengalaman mah abi keur leutik. Kumaha? Nah ka walungan Ciawang teh asa badag gitu baheula mah. Ayeuna. Wah, kata ngajero mencilumut. Ayeuna mah dasar. Daripada tahu mah ada pada saya ada tiket. Ya gitu. Tapi ka didinya teh nami-nami di walungan eta teh seueur. Aya leuwih kuda. Leuwih kuda. Leuwih nami modai. Leuwih ini. Leuwih nini. Gusti eta nanti mojai. Ini siapa mah dikumpul teh. Yang itu teh. Pandewi doma pagirang teh. Leuwih kuda mah eta teh. Nya leuwih kuda. Aing leuwih-leuwih kitu teh mah masuk inget zaman baheula. Da mah geus sarua sok ngojay atuh di leuwih. Kan ari batur mah loba gaya, mah masa gaya, we gaya botol. Oh. Cempok lupuk. Nya Jadi pengalaman memang kitunya hange beren hiji ku ngarojaina barudak di wahangan teh. Eta teh dibersihan kudunak teh. Kapan hayang ngeunaheun ngojaina? Di Bandung bangsa sampah nu itu teh dipaliceun. Ayeuna mah pantos teh aya nu ngojaina oge kitu. ayeuna Tos kotor ayeuna mah sudah kotor. Ayeuna oge ayeuna kapungkur mah mang. Nuju mangon. Eueuh teh jeung dina tilas mudingnya sok kalera. Wantun. Wantunnya aya Kita nanti kapungkurna. tina telapak kaki ibu mah gitu. Yo Tapi ayeuna mah bener dina. Pandedinya mah punya beuna susukan eta. Aduh, itu mah pandedinya apa ya? Pane tumpeng dia mah. Itu pangna. Batu lempeng kalau lagi sholat. Wow, tumpeng teh Bandung Nah, iya Abah Cip. Dia melawan ayeuna nya sahana mi antasalam. salam teh. Anak Tasik Selalamina. Ya, atas salam. Tah eta Jalan. Mantap jalan eta. Tah eta painten karees nya teh sisi walungan anu raya keusikan pokona palawali sadayana tah. Kawalungan we gitu, katenan kapungkur. Ayeuna mah da kitu teh mah tos kaloto, sampah. Atau barudak yang berbor-boran yang ngojay. Itu Maka sok ngawaas teh zaman kapungkurnya abahnya, abah keur macu teh panganteran. Kok kocok teh kudu di mana? Iya, dina kocok rancai oge bersih. Ayeuna ngadugikeun ka Kaya aku kocok Matara we jamu. Bila motan. Tah eta karees salajengna oh ieu mah petos teu asing. Naon ieu mah kebon. Aya nu disebutkeun kebon. Tanah darat dipelakan rupa-rupa pepelakan gitu kebon. Tah sapertoskeun upami puntennya di daerah Dedel. Terus Hampir tiap bumi teh
Ngagaduhan kebon. Jeung sawah. Poe ieu cerma, poe ieu kemana? Mah mereka sawah, si Abah mereka kebon. Jadi hampir ngagaduhan. Gitu. Nyata yang satu sisi naon cenah dihasilkeun teh atuh. Pergi kebon kayaknya bawah dulu. Atuh meureun aya Bebetian gitu ya. Gitu. Ya buah-buahan, sanes kanten. laba-laba. Berta eta panginten di kebon. Disebutkeun kebon teh nyaeta tanah darat nu dipelakan nu parupa papalakan. Ai kadewe jang. Ini sisi gawir mah ulah bon sampo. Benar? Rempah jang. Ya tuh dirabutin banyak ya. Lain udah begitu. Kumaha? Lu kan hiji ta. Iya. Barang ngagadean rambut sampo gaega. Wah. Ya pikirnya rumah deh jadi tak sampo. Kumaha gitu loh? Imah pikadeng deh. Ada rogo buat di sampo. Jeung ari nyimpen sampel pada kayak di bumi. Gimana tuh? Lain di luar we. Disuruh duku eta gede. Daras. Tah eta bagi sadayana panginten hancur kene. Oh. Sebab urang teh mangpang mumpung teh ya. Iya. Urang ieu heula seling. Sok. Lagu. Dia tampi. apa Lah, asal yang lagu raksa desa wah sih ya. Lagi urang teh keur mengenang desa. Iya. mengenang lembur dan desa Di lemur. Aya laguna namanya. Kumang. Mana menahu katanya? Oh ya. Kena orang di toel heula ya. Korehan lah, korek. Koreng copet jang. Nah, raksa desa. Lembur di lingkung gunung. Cek. Nah. Siapa? Mama kela balik kali itu. Makan dulu, sok. Beres cenah ka itu. Kan bisa tutup ya kan ngaliwat pakai namanya. Sok di desa Bro. Gerong John. Siap? Siap.